Aku tos lila teu masak daun sampe ayeuna karek kacumpona. Assalamualaikum guys. Kumaha ye darama? Daun sampena ieu teh ngarora keneh ngan hanyakalna tos rada peot. Ieu teh daun sampena aya nu masihan ti orang lemur jadi rada ngarora dari ti pasar mah kocok karolot geuning. Da masakna ge moal nu hararese ieu teh rek dikulub we heula tuluy we digulah goleh. Tuh tos kakeueum si daun sampena trek ditutup ayeuna mah meh rada hipu si daun sampena teh. Tah ayeuna mah rek mesekan bawang kocok paling hoream teh ari masak teh mesekan heula bawang kocok rek peurih geuning kana mata. Kek diwasu heula ieu teh si bawang nanya meh beresih meh teu disangka jorok ku netizen. Aya teu sih nya alat anu paragi nyiksikan bawang anu praktis kitu meh teu peurih. Ieu mah manipaya nyiksikan bawang jigana beuker hoream eta teh masakna. Kayak urang tingali ieu teh si daun sampeuna geus hipu acannya si daun sampeuna teh. Asa kupiraku we nya can hipu teh da asa geus rada lila ieu teh ngulubkeun daun sampe teh. Tos diangkat mah si daun sampeuna teh nya tuluy we dipeureut ieu teh ku aa dipeureut nama da hoream panas. Da ame engke pas digulah golehna ieu teh henteu loba teuing cairna jadi dipeureut. Asik katelna tos ditageunkeun ieu teh tuluy we diminyakan nya teu loba teuing minyakna teh paya keur numis bawang. Tah tos seungit masih bawang nanya tuluy we dicaian saeutik we ulah loba-loba teuing. Tuluy we dibumbuan dari bumbuna mah teu hese. Biasa we uyah sasa jeung royco ditambahan we gula. Ari bareto mah henteu kieu ngolahkeun daun sampe teh paya dikulub we hungkul. Tah tisapek nikah we jeung aa cenah naon da sok diuyahan digulaan cenah. Tah abi teh inisiatif we nya masakna teh kieu. Apek mah nya kapake enak cenah dikieukeun mah. Teu lila ieu teh digulah galehna teh nya tinggal we diangkat. Sok atuh daun sampe nya nu enak cek teteh-teteh penting dikumaha. Hayu aya sadaya rencang sareng sangona tos namprak ayeuna mah tinggal we tuang. Pokona mah sagala oge diangkat ieu mah kana piring rek sambal rek jengkol rek tahu asin. Tu aya kasadayana urang taruangnya dari tuang jeung nu kieu teh kocok hilap liren geuningnya. Tah cenah cek aa mah ieu teh nya lamun anu pasna teh daun sampe mah jeung peuteuy. Henteu aya ieu teh peuteuy na wios we lah ku baladna ku jengkol. Sok nya bahoyong jongjon ieu teh tuangna. Hatur nuhun kasadayana anu tos nonton ulu jeung tepang deui ka video abdi salajengna.